insanu sirri wa ana sirru. Manusia adalah rahasia kaula wa ana sirru, kaula eta adalah rahasia insan. Manusia rahasia kaula, kaula adalah rahasia insan. Jadi insan teh cek ahli mantik mah hayawanun nautiq, cek ahli hakikat mah sirrun min asrarillah. Geus lain nyaritakeun soal dahar gidung pake, geus lain nyaritakeun soal masalah wudu, tetapi nyaritakeun kesejatian ruh. Asli naruh wauh jeung Allah, diwauhkeun deui ka Allah. Mun kuari urang can wauh ka Allah, urang can jadi jelema, kakarak jadi jejelebaan, can jadi jelema. Iyalah sarardi asal iraha atuh urang jadi jelema. Satungtung menggantungkan sesuatu kasalian Allah, urang encan jadi jelema, kakarak jejelema. Nubantak wa adnan nasib at-tasdiqu li ahli wat taslim. Panghandap-handap da bagian ilmu hakikat ialah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina. Ku sebab hese lain lalaga. Masya Allah. Gitulah carita para aulia-aulia Allah. Teriweuheun ku sebab panas, teriweuheun ku sebab tiris. Sebab panas jeung tiris adalah dadamelan Allah. Pasrah kanu ngadamelna. Teriweuh ku sebab loba PKI, teu bungah ku sebab loba santri. Sarua pada makhluk Allah. Urang bae geus datang ka mana ieu dumadeheus ka Gusti Allah. Ketika urang nyaritakeun hakikat, ketika urang nyaritakeun abar-baruk nahi munkar lain deui. Mentak sakolom-sakolom. Ngaji ieu kudu mah pangkat aja pedi mah teu layak. Teu layak nya da batu geus kieu mah. Barasi kadeh syukur ngadegeun keluar bingung ku dagang, bingung ku dunia, bingung. Masyaallah haju enggak bingungan batur deui. Kunaon pamajikan bingungan ka aing atur agap dada sia kunaon. Mantap pemajikan bingung. Tapi kan ieu mah sakadar ilmiah. Nganyahokeun horeng hese jadi wali. Hese sote ieu metode. Nah, ketika Allah neuk mere babari. Ibrahim bin Adam sakumaha tadi ngimpi salat gitu di jelema anu jore makhrajna. Begitu jada teu daekeun ngamakmum, ngimpi kapanggih jeung Allah. Ambo eta kira-kira ngimpi. Najakeun ya Allah ya Rabbi iraha sih abdi dijadikeun wali Gusti anu istiqomah. Jawaban ti Gusti Allah mun maneh sanggup ngamakmum kanu tadi beurang berjamaah maneh teu ngamakmum. Masya Allah. Seantaran pandangan Ibrahim bin Adam mah ka jelema teh eta teh sakadar makharijul huruf. Horeng roh daba geus ta'alluq ka Allah. Kaduhungnyana. Aduh aing teu ngamakmum sote lantaran jakadengna teu bagus bakhrajna, ai salah mah teu. Ngan kurang teleb. Iya, pada ayeuna teh assalamualaikum. Ana dari pondok.
Alhamdulillah, ternyata kan paham itu. Naon gitu kadangnya ngegerem gitu kan. Alhamdulillah ana majnun. Hah? Ana majnun. Senyahun kan bahasa Arab suatu majnun teh maksudna mah berkah gitu. Aja tacak aduh diharap dah. Oh naam. Oh iya oke. Barang nanyakeun teh nyana. Ai majnun naon? Edat. Oh edat. Balik deui nyana. Ana wa anta sawa-sawa majnun. Teu eleh jelemana mah. Aduh. Batak aya teh jaho atuh, kudu nanya heula. Tungtuna balik deui bae. Katilu kalimat antum marajnun. Nah ieu hese lamun urang dek jadi wali beki salat pasti wali mah moal menang salat lamun teu taharah taharahna lamun taharah zahir mah moal diangkat jadi sholihin moal diangkat jadi wali kudu taharah zahiran wa batinan ketika efek-efek mulai guratkeun di jero kalbu urang sakumaha Gusti nitah ngabersihan leungeun kekepret tina najis zahir maka kepretkeun kalbu abdi pangsucikeun tina najis batin sejak ayeuna Gusti bere abdi ulah resep kana dunia bae bersih tak kalbu aduh ya Allah ketika urang kakemu sakumaha dina zahir ngabersihan tina najis jeung kokotor zahir maka di jero hate sucikeun abdi Gusti nu patali jeung sungut ulah dibere nyarita salian caritaan nu mengarah ka Gusti ya Allah ini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri sabit bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah zahirna wa sabit bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil catat di jero hate ulah dibere nyarita Gusti salianti ridho Gusti nu dipake ka ridho ku Gusti arihni ya Allah raihatal jannati wa anta anni radin zahirna bersihan ingsrek sebrengkeun batin urang ambekeun Gusti kana aambean surga majelis taklim pengajian pondok pesantren masjid marhaba maulidan eta adalah riyadun min riyadil jannah raudatun min riyadil jannah ambekeun kadinya alhamdulillah maulidan beres maulidan perebut panitia pertebut sabaraha ieu sesana aduh jadi bae aya nu gede nu leutik jadi neraka nu bener ikhlas raudatun min riyadil jannah cina ya Allah karim banget bayad wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ya Allah ya Rabb catat di jero hate ulah disangharepkeun beungeut abdi Gusti karena hal-hal nu teu dipigarido ku Gusti ada dunia jeung makhluk sejak ieu abdi deuk nyangharepkeun diri abdi ka Gusti beres bayad wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh sinaran ke beungeut ge lain deui aduh komo model Haji Pendi mah haju kapoe herang sakumaha petani aduh petani negro lain deui sinar ilahi mah nu aya di qalbu mun geus bersih qalbu reregedan kana beungeut wajahna katingali sayu
katingali ngeunaheun enak dipandang enak disandang. Masyaallah. Iya wajah-wajah ahli-ahli Allah. Leungeut Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Catat di jero hate. Gusti tibalik tepikeun ka ayeuna loba hal-hal anu ku abdi dicekel hanu haram. Mulai ayeuna Gusti pangjagakeun leungeun abdi tur abdi bade ngaraksa diri abdi sekuat tenaga abdi bere abdi kekuatan moal nyekelkeun sambarangan anu dilarang ku Gusti. Catet di jero hate urang abeh zahiron wa batina. Tuh masyaallah. Gitu kene ketika kanu kenca geus sabaraha puluh ratus ribu barang-barang anu dilarang ku Gusti nu ku abdi dicekel wala tu'tini kitabi bisyimali mi wara'i dhahri. Ayeuna Gusti leungeun abdi gurat batu itu ari deuk Allah mah gurat batu moal dicekelkeun deui kanu dilarang ku Gusti. Nu katuhu mah Gusti gurat batu rek disiapkeun pake cecekelan nu dipake karidho ku Gusti. Gurat batu nu kenca moal dicekelkeun kanu dilarang ku Gusti. Gurat batu moal. Kos kitu deuk ka Allah kan secara mutlak. Secara mutlak deuk ka Allah mantak doana ge Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lain dipajang di nu loba jelema. Di mandek pidato ngadoa eta. Dek pidato bagi Allahumma anta maksudi puguna ngan berkat waridok ulah sok dibaca di nu pejemon kos kitu mah sorangan bae lain pun sia. aduh ulah sok dibaca di dulu lembat apa urusan urang jeung Allah. Engke cak Allah geus datang ka mana tuh sia ngamaksud ka aing deuk datang ka mana sia ngamaksud hayo ieu mah pidato sagala la ilaha illallah la maksuda bihaqqin illallah dipidatokeun la ilaha illallah la matluba bihaqqin bil wujud la ilaha illallah la aing ngegetek gadengeuna ge tapi lain jang dika kemaskeun ka batur sorangan kos kitu mun anu pidato kos mending dirante. Kede lamun anu pidato sahabat cenah Ki Pudoli rantai. Ai Haji Pudoli leuwih ti heula memeh ngomong rantai ti heula eta mah. Gejeburkeun ka ditu. Pidato ulah anta maksudi waridhaka matu ulah di pidato. Sebab can akur jeung dirina. Datang ka mana nyana? Ngamaksud ka Allah. Geus encan nyatet di jero hate. Tuh. Ketika kasirah harim syariah Allah wa basyari alan nar zahir batin urang pasrah sumerah ka Gusti Allah sejak ieu Gusti mentak angel ka dieu ge taset di samping dibaca ku Allah harim syariah wa basyari alan nar catet di jorat pasrah sadaya-daya ti luhur sahibas rambu tidampas sahibas rambu abdi masrahkeun diri abdi ka Gusti sadaya la haula wala quwata illa billah angel ieu geus wae geus beres tak Imam Syafi'i begitu wudu teh set blat cekel di dieu balikeun deui ka dieu. Sebab Imam Hanafi mah Imam Maliki mah wajib rukun teh ngumbah kabeh. Ai Imam Syafi'i mah cukup 3 lembar geus baena cukup jeung baena wajib itu disudahkeun. Balikeun gadek lah mantap disunahkeun
pasrahkeun botak atau pendek bae buuk. Nu pajang-pajang buuk itu teh lah teu beres. Jeung lalaunan gitu teh sakumaha Allahumma harrim sya'ri wa basyari al-maut di jero hate catet pasrah abdi Gusti masrahkeun sadaya-daya diri abdi pasrah ka kabeh awak ieu mah ai tadi mah harrim sya'ri wa basyari al-nar zahir kuari mah pasrahkeun hate nyanggakeun sadaya da pasrah abdi ka Gusti teu boga kekuatan jeung daya iwati Gusti abdi masrah diri abdi zahiran wa batinan ka Gusti kitu terus ka celi urang teh zahirna dibersihan sunah sarua jeung tadi gurat batu Gusti abdi moal pang abdi rek gadengekeun aturan-aturan anu menuju Gusti nu kenca gurat batu jero hate abdi moal ngadengekeun nu dilarang ku Gusti kan eta aya gurat batu kitu pasti geus janji ka Gusti Allah ketika aya sesuatu urang ngarumpak tobatan astagfirullahalazim tobatina naon abdi panjanji ka Gusti abdi jalir janji geus beda tobat da tadi mah zahir hampura Gusti celi abdi hampura ieu mah geus menuju ke arah batin abdi janji pan ka Gusti rek ngadengekeun aturan-aturan Gusti jeung ngalaksanakeun moal ngadengekeun nu kenca kanu dilarang ku Gusti tapi abdi jalir tidak janji ngabohong abdi ka Gusti bohong tobatan ketika kasuku nu katuhu ya Allah ya Rabb jagakeun suku abdi ulah dilengkahkeun sambarangan ngalengkah Gusti nu katuhu abdi gurat batu pasti rek dilengkahkeun suku abdi teh kada ridho Gusti nu kenca gurat batu moal dilengkahkeun kanu dipake kabendu ku Gusti beres geus zahirna urang teh bersih wudu fikih batin urang geus wudu batin geus bersih zahiran wa batinan teueuna naon dari qalbu urang sekali dua kali tilu kali 4 kali 5 kali terus seminggu 2 minggu Allah kan ningali ka pelaksanaan urang pagawean urang wallahul mu'ti wa ana qasim cek Kangjeng Nabi Allah anu mere kula nu ngabagi melalui lawang Kangjeng nu ngabagi-bagi sholawat terus ka Kangjeng Allah nu bakal mere engke aya disebut tiflul galbi hartina tiflul galbi teh jadi ieu teh urang keur wudu teh aya bisikan hati ketika urang sakumaha tadi tah wudu zahir jeung batin aya di atas eta aya suara lain suara bisikan tah aing pan mere kasiat kurang kumaha eta teh geus hese dijabarkeun sebab ketika urang wudu zahir wudu batin sakumaha tadi aya tiflul qalbi yakni aya nu ngomong ketika urang maca teh ngalaksanakeun pamere aing loba batur gagah tapi teu dibere ieu teh bagian pamere aing tah sia kos kitu tah sebab urang geus datang ka zahir jeung batin tah ku aing dibere sakumaha nabi aing nyaritakeun wallahul muti tah sia ku aing dibere mulai nikmat teu bisa dihayal tah mah ke urang dihayal-hayal tuh sia teu bere edan teu bisa tah tiflul qalbi timbul sorangan eta mah teu bisa dijabarkeun teu bisa dijabar sebab rasa jadi timbul ti dijate mimiti zahir urang maca
sanggeus da baca di jero hate digurat batukeun sakumaha tadi kekepretina dunya co aya tiflul qalbi teh lantaran aya nu ngomong seakan budak leutik nu ngomong tah seketika urang bareng teh bahasa teh bareng pan sia dibere wudu moal pati-pati sia digerakeun wudu lamun lain kekuatan abi eta teh lamun lain kekuatan aing cek Gusti Allah eta teh bagian pamere aing batur mah teu dibere ku sia paling wudu zahir sia mah geus datang ka gubat pamere aing wallahul muti bukti kan jadi keur wudu teh ngomong ngareweco dah terus aya eta teh terus bae ngomong eta nu eta deng timbulan nikmat keur wudu kene ge urang seuri kadang-kadang keur wudu kene urang seuri besi engke besi si eta seuri enggeus suntik iyalah eta mah perasaan masing-masing di atas eta engke aya deui perasaan zauqun nafsi kakaraktil eta mah ngaranna tiflul qalbi ku ari zauqun nafsi perasaan batin teh geus karasa tah tadi kan bisik-bisikan mimiti zahir pikih kemudian batin bersih ayalah bahasa eta zauqun tiflul qalbi timbullah zauqun nafsi teh perasaan batin urang nikmat di atas eta zauqul haq geus wudu teh angel lain kuceprak salat makin angel engke aya angel aya cepet aya angel aya kumaha nyetelna aya cepet bisa tek lantaran nyetelna kadinya mun cara sekrup sia jangan sekrup teh sia mah heueuh bae cek urang wetang mah teh nyekruk teh budak nah ieu baud nomor 12 ieu na ye murna nomor 12 jadi nyekruk ngaranna pan ai si eta mah ai baud nomor 12 ai ieu na ye nomor 15 teh nyekruk ngaranna jadi dikut-ikut dong pas nyekruk ngaranna trepas zahir ngomong gitu doa batin langsung ngagerenteskeun timbullah tina qalbu tiflul qalbi ngomong tah bagian Gusti muti eta sia dibere sakumaha nabi aing nyarita wallahul muti sanu dibere kos kitu kan teh ayalah perasaan nikmat zauqun nafsi ngaranna di atas zauqun nafsi aya zauqul haq jadi seuri sorangan ku indah-indahna eueuh nu kadege nu kadeuleu nu karasa iwati haq zauqul haq etalah ahli-ahli Allah dek datang ka dieu teu bisa dihayal jata mah kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh tah mah perasaan kos kitu mah aya sorangan aya ke kadang eueuh hese henteu bisa diaya-aya mantak engke kadang kos was-was sakapeung waktu kos waktu lain was-was ieu ka mana neangan eta ka mana tuh nu lazat teh nikmat nu hese dicaritakeunna eta mah kenikmatan anu eueuh lantaran eueuh bae kadang-kadang sakaligus bae atuh kapikih deui Allahu akbar mun salat teh wudu kitu keneh eta mah kan pamere Allah nah tinggal ngalengis anu nu ngeunaheun teh ka mana eta teh tafakur urang naon ieu nu jadi ganjelan ieu mungkin deuleu denge atawa ubral obrol ucap atawa kadaharan inuman pakaian hayang make jas waduh padahal panas tetep make jas bae ieu horeng jadi gangguan kos gitulah aya kahayang anu teu laksana ganjelan set sebab naon pan tadi ge ulah ayana naon di jero hate masya Allah kaluarkeun kolbu urang ulah jadi keranjang segala rupa dipuatkeun ka dinya bahaya kitu kene beteung urang ulah jadi pariuk segala rupa aya di pariuk di dinya wahat minimal pariukna geus anu halal
itu kene keranjangna ku urang disederhanakeun geus aya teh bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an jeung sholawat. Nah engke ka dituna pleng eueuh hiji be Allah. Nah zahir batin kakarak urang teh kakarak jadi al insanu sirri wa ana sirru. Tak ieu endek nyaritakeun al insanu sirri wa ana sirru teh kudu datang ka zaukul haq. Kakarak rasa hak pan Allah berarti engkau rahasiaku, aku rahasiamu. Ya Allah, kemanapun engkau akan ku kejar. Budak, lautan yang dalam akan ku seberangi, gunung yang tinggi akan ku daki. Gombal. Al insanu sirri wa ala sirruh. Masya Allah karim. Nai ala kadar praktek na silakan mesti dek praktek ngan lalaunan. Artina lalaunan teh ulah boga rasa urang satungtung boga rasa kekuatan urang moal. Tadi ge Allah do mere nyanggakeun sadaya-dayana. Gusti abdi masa kadar boga kahayang tapi Gusti kan nu merekna. Geus urang bertingkah wajar. Wajar moal aya nafsu, moal aya setan numpakan nafsu. Lamun urang mengejar eta terus, cak setan inilah mainanku. Ya, ulah pasrah tetap ka Gusti sebab encan wayahna mah Gusti moal mere. Sesuaikeun jeung aturan fikih. Lalaunan urang teh toharoh qalbu, toharoh batin. Engke aya Allah wayah mere mah mere sorangan. Kege aya. Oh. Iyalah. Ketika ayat tiflul qalbi, Masya Allah, orang ngomong sorangan. Moal bisa tanpa orang sering tafakur, moal bisa. Eta hasil tafakur jeung muraqabah. Muraqabah adalah mengintip, mengawasi Gusti Allah. Tafakur sesuai jeung nu ditafakuran ku urang. Jadilah engke berbentuk tiflul qalbi seakan-akan eta teh makhluk Allah nu ngomong ka urang. Tah, siakan geus dibere. Sakumaha Allah janji wallahul mu'ti tuh zahirna sia bisa na ngabisakeun Allah, batinna sia bisa na ngabisakeun Allah. Ngomong tak urang saha nu dibere kos kitu, saha ayo coba. Nah batur kan teu dibere, siapa geus dibere geus leuwih ti batur. Tak naik tak urang naik zaukun nafsi, indah indah roh urang, indah nikmat kakarak datang ka zaukul haq. Al insanu sirri wa ansir. Matak cak Gusti Allah inna ilmal batin tesirun min sirri. Sanyana ilmu batin teh rahasia tina rahasia kaula. Geus kulantaran bahasa rahasia atuh nyanggakeun ka Gusti Allah tamah rahasia Gusti. Atuh kumaha Gusti geus aj'aluhu fi qalbi ibadi nu ku kaula didatangkeun disampaikeun dibikeun ka hate hamba kaula. Anu wala yakifu alaihi ahadun ghairi awlunya kadinya teh salian ti aing rahasia aing kumaha aing nu merena aing nyabut lagi aing.